Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep anu satiasa tuhu manco di payunan HP-na sewang-sewangan di mana bae ayana dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng hianat ngadu kaberat bagian katilu. Ieu yasana Bapak Tatang KS. Sateu acan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ka pamirsa nu name sumping ka ieu channel tong lali klik tombol subscribe-na, like-na oge tiasa ieu dongeng-dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep di share ka pamirsa anu sanesna. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Sejeroning lempang ngajugjug ka imah kaayaan Muhtar ngarasa cerik batin ras ingat kana pernasiban hirup anu teu disangka baris ngarandapan kaprihatinan sanggeusna ditinggalkeun maot kuno jadi indung bapa. Beuki lila lain manggihan kahuripan anu puguh mah manggih perhinaan ti sasama abong kena hirup geus pahatu lalis hirup sakadar ngurus diri sorangan kadua nu jadi adina kitu ge teu ku hanteu make ngarelas eueuh di tempat pangalaan suluh. Awak asa ramoh poe batin asa beuki nambahan pating sareblak panon ngareret ka beulah kulon katingali cahya semu beureum paselang jeung semu koneng anu tayalian diserebut sinar layung nu katingalina cahaya eta teh pikeun ku Muhtar mah asa nambahan kabingung sieun nu jadi adina eueuh di imah teu karasa deui awahing dibarengan ku pikiran kumalayang imah wana geus katingali malah diburuanana ge katingali aya awewe tengah tuwuh keur ngagedok nampolan suluh anu tayalian wana katelah Waitong. Oh istri pamirsanya Waitong, aduh hapunten kamari disangki pamegat cenah pamirsa wiosnya gening lengoh maneh teh tar cuk wana nyelang heula eureun tina meulahan suluhna teh nanya ka Muhtar anu kakara datang geus sakitu buritna. Mohon wa tembal Muhtar siga nu hoream loba carita bari gek diuk dina golodog disusul ku sorak humandar. Kunaon Muhtar ditingali teh siga nu bangun tareunangan kitu jeung eta sirah pinuh keleutak labuh maneh teh atawa tas gelut. Teu kunanaon wa dupintin aya mulih wa. Muhtar nyarita kitu teh bari melenguk tungkul geus boga rasa tetela yen adina eueuh di imah. Nah dati tadi ge bareng jeung maneh teh can aya balik-balik eta sugan ka mana pan bareng jeung maneh numawi wa kumargi abdi burit teh milarian heula entin ka ditu ka dieu welayah teu aya ari disangki ku abdi mah tos mulih ti payun. Si entin eueuh uwana halisna ngariwut beungeut rada beureum ngarasa reuas ngadenge suwana anu awewe eueuh teh bari gubrak bedog anu keur dipake meulahan suluh teh dialungkeun kana tumpukan suluh menang meulahan katingali suluh paburisat katinggang ku bedog. Aeh eta si Muhtar tega kanu jadi adi kuat ditinggalkeun balik na kumaha ari pipikiran maneh teh Muhtar kawas nu teu hidang wae hirup teh nikah berat nikah nyaah kitu peta kanu jadi dulur komo mun kahesean kuno jadi dulur teh cacak diturutan kitu ge geus tega ninggalkeun ana sarupa kitu mah atuh maneh teh hayang hirup sasoranganan da eta meureun hayang ngumawasa pakaya ditinggal tinu jadi kolot manehnya. Wah Muhtar nyarekan lak-lak dasar kalawan boga sangkaan yen entin teh dihaja ditinggalkeun di leuweung anu saolah-olah hartina mah siga dipiceun anu nyata nama pikeun Muhtar jauh tanah ka langit boga niat kitu kanu jadi adi
Wa, cipanon Muhtar ngalimba. Tobat 1000 kali tobat wa. Abdi gaduh tujuan micen pun adik di leuweung. Margi abdi teh da sanes jalmi teu hideng. Sedangkan abdi terhadap ka entin teh asa gaduh naon nyaahna teh da puguh ngemutkeun abdi tos teu indung teu bapa. Upami abdi teu paheyeuk-heyeuk leungeun sareng anjeunna sareng saha deui wa. Mung waktos di leuweung abdi miwarangan tosan bari dipiwarangan teh pansuluh kengeng nutuhan. Sur abdi teh, Tin, wayahna tungguan heula di dieu, omat ulah ka mamana. Bade ngabantun heula suluh di Lebak, kengeng mangkukna ngala. Da age moal lami. Tos kitu mah lajeng abdi ka Lebak, maksad bade ngabantun suluh teh ari wangsul deui ka tilas tadi anu diantosan ku entin. Buktosna entin teu aya. Atuh abdi teh tos belenyang ka ditu, belenyang ka dieu, milarian. Bari abdi gogorowokan nyauran anjeunna, tapi weleh teu kapendak. La ilaha illallah, eta si Muhtar. Wana sirahna gogodag bari netep ka Muhtar anu keur melengguk tungkul. Abahna, wah Muhtar ngagegeros salakina. Dek aya naon itong, gawe teh gegerewekan wae. Teu kawura dek reueuh lalaki teh. Salaki wana anu katelah Mang Osa ku kulutus bari norojol ti kamarna. Lain dek naon, ari sagala rupa teh ngan hayang sosorogot wae. Cuk urang teh dek naon maneh gegerewekan wae. Mang Osa bari ngangsrodkeun sarungna anu ngaleleke siga deuk kaporosotan. Eta si Muhtar nyaritakeun adina di leuweung. Eueuh teu pupuguh. Alah, aing kumaha wae lamun seug aya nu ngaroga hala. Heug di leuweung katambah-tambah awewe geus moal nu nganyahokeun. Beuh edas. Nah atuh Muhtar maneh teh kawas bolon teuing lalampahan teh. Tah ari geus kitu deuk kumaha pikarepeun maneh. Sarupa kitu mah maneh nyarita nyaah, nyarita berat ka dulur teh. Sakadara dina bibir wungkul, teu beunang diandalkeun, teu beunang dipercaya koloteun. Cacakan kakara katurut kuno jadi adik. Sakitu ge geus luas ninggalkeun. Atuh kitu mah sarua wae maneh teh deuk hianat miceun nu jadi adik di tengah leuweung. Bener abahna, bener. Tetela si Muhtar teh hianat ka nu jadi adik. Hayang hirup sorangan, teu diperhatikeun amanat ti nu jadi indungna dina waktu deuk paeh. Yo Muhtar, lamun teh masih entin kapanggih kari bugangna, nah moal matak jadi urusan keur ka diri maneh. Geus moal henteu deuleu anu berwajib mah tong boroning anu berwajib. Dalah urang ge geus kana tangtu moal neangan jurig teu kadeuleu, tetep maneh anu disangka nganiaya. Wuri-wuri ku maneh dibawa ka leuweung, wuri-wuri nu jadi adi ngababatang bari jadi bugang. Urang pangna boga sangka maneh kitu, nyebutkeun hayang hirup sesoranganan teh. Aya kanyataanana, buktina surat segala sawah ditinggal ti indung maneh, eueuh dina tempatna. Wah, demi ka pangeran, sanaos bade dipencit kuriling ge sarupa ripaosna, mangga teh teuing. Abdi teu rumaos gaduh jalan kitu kanu janten adi, sipatna ka entin. Muhtar nyaritana teu dikebatkeun kaburu kahalangan ku picerikeun anu antukna poho di kalalakian. Segeruk Muhtar nyegeruk cerik dibarengan ku caritaan anu lumengis sababaraha kali nyebutkeun teu rumasa boga jalan serong terhadap diri nu jadi ade. Muhtar ayeuna kieu nya, bisa teu bisa, panggih teu panggih, adi maneh kudu dipanggihkeun. Lamun kapanggih bari salamat dirina kudu kabawa jungkiringna kieu. Sabalikna lamun kapanggih sakadar bugangna wungkul kudu tanggung jawab lahir batin dunya akhiratna. Jabati kitu dinasti maneh bakal ngarandapan nebus pengkhianatan. Wayahna maneh kudu indi ti ieu patempatan pikeun neangan nu jadi adik kudu kapanggih. Satungtung can kapanggih. Teu meunang nete kana patempatan urang,
Hayo gara indit deui ayeuna Muhtar, ceuk salaki wana nitah indit anu teu aya make tempo itu rejeng ieu sagala rupa. Sanajan Muhtar ngaluarkeun basa nu leungis menta tempo isu kulantaran poe geus nyered ka magrib, sama sakali teu aya antara pisan. Kudu pok kudu leos teh lain heureuyan. Dalah dikumaha deui terpaksa Muhtar harita keneh ge ngaleos indit ti imah wana anu geus meunang parentah kudu neangan anu jadi ade anu can puguh di mana ayana jeung rek ka mana pikeun ngajugjog. Awak Muhtar mani ramoh poe suku ge sigana teh mani hese dilengkahkeun awahing kudung se taya tangan pangawasa. Eukeur mah kakarajol baritas aya kajadian ngadu jajaten jeung nu jadi anak tere bibina. Katambah-tambah ti mimiti indit janari ti imah kaleuweung nepi ka ayeuna kudu indit deui teu acan kararaban sangu saremeh-remeh acan. Sajajalan batin kumalayang bari jeung sumeblak hate dibubuh ku cimata murubut rag-ragan nyeri ku dua ku tilu. Mana mikiran nu jadi adi eueuh, mana ingat kana kakejeman nu jadi uwa jeung sabangsana penderitaan anu tumiba. Dadak-dadakan kana dirina anu teu disangka jeung anu taratea nu jadi uwa boga sangkaan kitu terhadap ka Muhtar. Raga asa ngalongkewang nambahan kakelar ngadenge sora heula ngagelik nangtang hujan hayang nginum teu beda jeung diri Muhtar. Ti korona garingeun ngarasa hayang nginum sarot-roteun. Nu akhirna geus poho di jari jipen gog Muhtar cingogo geus kitu awakna rada dongkok dampal leungeun duanana dipake nyiuk cai tina kotakan dipake nginum bangun anu nikmatna keur ti koro kadenge reregotan. Alhamdulillah, cuk Muhtar bibirna disusut ku tungtung ka meja geus rawek bari jeung tungtung bari jung nangtung tidinya indit deui. Beuki lila beuki jauh kalawan asa beuki nambahan kana langsaan. Sajajalan ngadenge sora tonggeret asa nyereset kana hate dibarung ku sora manuk ungkut-ungkut. Panon Muhtar geus mimiti reyem-reyem kulantaran harita poe geus reup-reupan ninca kana waktu magrib anu teu lila kadenge hawar-hawar sora kohkol. Mere tanda geus magrib. Kurang leuwih Muhtar lempangna meunang 4 kilometer ti imah samalah geus rek deukeut ka tempat pangalaan suluh manehna teu bisa kebat kulantaran ku geus teu kuat nahan kalungse katambah geus paroek kapaksa di dinya manehna ngareureuhkeun. Kitu ge ngadon nyalopa dina dahan tangkal ki hujan anu teu kungsi lila awahing ku capek kerek sare mani ngagebrak geus teu mikirkeun sieun rag-rag atawa kumaha kulantaran deuk sare dina juku teh boga rasa sieun aya oray da puguh patempatan sisi leuweung keur barala teh jabat cara neom poe ku tatangkalan. Sanggeus lila sarena kulisik Muhtar lilir kitu ge mani ngalenyap dumeh deuk ti gurawil rag-rag tina eta tatangkalan ngan hadena. Barang jeung ngosewad kaburu inget bari leungeun anu kanca rikat ngarawel kana dahan. Kadenge Muhtar nyebutkeun istighfar bari panon dara tereret katingali beulah ti wetan reyem cahaya batara surya geus deuk kaluar tina sesela gunung-gunung anu ngahalangan baris pik kaluareun sang surya. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhtar bari turun tina eta tatangkalan anu harita keneh ge terus lempang nuju ka patempatan ngalah suluh. Najan aya kasebutna masih poe keneh ge geus teu ngarasa hariwang deui kulantaran geus tuman ku kurubutan kaleuweung samalah sakitu mah kasebut geus beurang. Da biasana mah ari deuk ngalah suluh teh indit ti imahna sok peuting keneh kakara kongkorongok hayam sakali ge rigidi genanggung sundungna. Teu sakumaha lila di jalan datang ka tempat pangalaan suluh teh geus meletek panon poe malah geus kadenge sora bedog jeung pating garedok anu moal salah deui jelema-jelema keur narutuhan pikeun pisuluheun. Dina urut tadi Muhtar ngarasa ngalenyap hate dumeh ningali tumpukan suluh anu dititah ditungguan ku adina teh masih aya keneh tidinya mah gek wae Muhtar diuk dina tumpukan suluh diberengan ku Humandear. Waktu Muhtar ngareureuhkeun kacapek
ngadak-ngadak angen ratug celi asa rancung ngadenge hiji sora anu teu puguh dengekeunana siga sora barang bangkalapa digusur ngeresek teu puguh une. Panon rarat reret ka kenca ka katuhu kahareup ka tukang ditetep ngerasa aneh ka bina-bina anu saumurna ge mindeng kaleuweung can pernah papanggih naon-naon. Tapi ku harita make aya dedengean kitu jeung pikiran ngadak-ngadak jadi sieun. Nanahaon eta teh? Muhtar dina hatena barang keluar kecap kitu barang gubrak kana tak-takna aya nu ngagubrak karasa leueur jeung engal barang ngareret kana tak-tak beulah kenca si mana horeng anu ngagubrak kana tak-takna teh orai gede nakar sungutna geus calawak siga anu deuk nyapluk kana sirah Muhtar samalah awakna masa potong geus melit kana awak Muhtar ngan hadena teh lebah beheungna katewak tuluy tidinya mah Muhtar ngabebetkeun awakna tuluy gogorentelan kalawan pageuh nyakal beheung orai. Awak Muhtar geus gorentel ka ditu gorentel ka dieu hayang nyieun jalan pikeun ngalesotkeun eta orai anu melit kana awakna. Awak raraca barared tapak gugulingan teh geus teu dirasa deui hantem gugulingan bari leungeun nu kenca ngarawelan kampak anu nogel dina cangkeng belah katuhu harese dicokotna aya dicokot ku leungeun katuhu da puguh keur nyekelan beheung orai deuk diganti ku leungeun kenca teh sok sieun teu katanagaan. Tapi bongan geus aya kecap sabodona manusia teu bodo-bodo teuing komo ieu manusia teh kasebutna ge makhluk pangpunjulna moal eleh akal moal eleh kapinteran najan sato sakumaha galakna ge teu burung tunduk teu burung eleh. Samodel Muhtar harita manehna boga akal sajeroning ngagoler bari dibelit ku eta orai leungeun anu kenca ngarawel suluh sabebek geus kitu song disantongkeun kana sungut orai atuh kecok wae suluh teh dipacok mani ampir kakokop tidinya leungeun anu katuhu ngaragamang kana kampak anu nogel dina cangkengna dicokot. Waktu orai keur ngokop eta suluh anu dicekelan ku leungeun kenca bari disered kana tangkal kai leungeun katuhu ngahumbatkeun kampak atuh plak gelenceng wae hulu orai teh sepat pisan. Anu harita keneh ge awakna ngadak-ngadak merosot ku maneh tina cangkeng Muhtar. Sawatara jamah Muhtar diuk ngalongsar ngarasa leuleus ambekan ngahegak kesang merolok leungeun jeung suku geretihan tapak ngadupakan bangsa nu raremet waktu galungan jeung orai. Panon Muhtar sajeroning ngajimprek teh meuni teu sirikna teu ngicep-ngicep nempo kana awak eta orai anu sakitu gedena rupa sisitna koneng pacampur jeung hidung melas. Geus kitu jeung Muhtar nangtung kitu ge mani haresena keur awahing ku leuleus katambah-tambah rarasaan asa lieur titinggalian sakurilingna asa muter samalah ningali tatangkalan siga nu deuk rarungkad antukna gebruk Muhtar ti bobot awak ngacolopong taksiran kapiuhan awahing ku beakeun tanaga jeung baluas tina kajadian anu karandapan ku manehna. Dipikir kadinya namah memang nya-nya pikeun Muhtar ngalaman kitu teh tayalian ngabelaan anu dipikaberat ku manehna anu kasebut diri adina entin teh anu bener-bener Muhtar toh pati jiwaraga komo deui bari jeung aya parentah tinu jadi uwa anu sakitu beratna tugas nu kudu dilaksanakeun ku dirina Muhtar. Tapi dasar kersaning nu kawasa Muhtar kapiuhanana teh teu sakumaha lila paling-paling ge aya kana satengah jam anu harita ngulisik deui hudang ngan barang brai panonna bentak asa aya dina pangimpian ningali hiji gadis rumaja putri keur ngajengjen nangtung hareupeunana kalawan katingali aya aki-aki geus kolotna keur kundang iteuk awak geus bongkok janggot bodas panjang leungeun sabelah ngajingjing gembolan leutik. Sanggeus panon Muhtar awas bener-bener bari jeung elinganana sacara biasa deui yen eta gadis anu keur ngajanteng jeung aki-aki teh tayalian adina anu katelah entin. Geus kitu mah gabrug wae Muhtar jeung nu jadi adina perangkul-rangkul pada sarua bunga bisa patepung deui jeung nu jadi dulur ku waktu teu papanggih sapeting. Aki cek entin bari ngalesotkeun leungeun anu dipake ngarangkul kana tak-tak Muhtar.
ieu teh pun lanceuk teh Aki. Kakarage nyarita kitu panon entin mencerong ka hiji meong siga deuk ngarontok ka Muhtar katingali huntuna ranggeteng kuku bijil kabeh. Keur kitu entin ngoceak, "Aa, awas, Aa, meong." Gaur. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Nah di mana ieu teh ngimpi kitu? Piraku da sidik barang. Tapi nah aing aya di dieu teu pupuguh ngadon cicing dina luhur kai. Da tadi teh aya nu jadi adik jeung aki-aki. Entin kitu cek gerentos hate hiji jajaka anu satuluyna manehna gogorowokan dina luhur kai. Kalawan harita ge turun tina tangkal kai anu sakitu gedena aya di tengah-tengah leuweung. Bapa, emak, nah abdi teh bet jadi kieu teu sangka. Aduh Gusti, segeruk eta jajaka cerik sasambat kanu jadi bapa jeung kanu jadi indung anu geus marulang ka alam barzah. Kituna teh bari sirah nyuuh kana tangkal kai gede kulantaran ngarasa sedih keur mah geus teu indung teu bapa, kari-kari kalengitan nu jadi adik ngan hiji-hijina. Ngimpi pamiarsa tadi teh pentenya Muhtar teh ngimpi ningal adina sareng aki-aki anu tos cetuk huis. Eta jajaka anu keur cerik teh tayalian Muhtar keur neangan nu jadi adina katelah entin ngaleungit teu pupuguh di hiji leuweung anu sakitu luang liwungna. Pantas disebut leuweung gonggong simagonggong kadenge pating guluk-guluk sora bagong, monyet, lutung pating guntayang, sora manuk rupa-rupa di sarada, tangkal kai ngajalagir jarangotan. Areuy pabelit jeung eurih paselang jeung tangkal hoe meuli teu beda ti oray. Halimun ngadingding teu belah kidul semu bodas teu bina ti haseup durukan maju ka surung ku bayu. Nu teu lila sabudeureunana eta gunung anu sakitu pinuh ku tetangkalan galede teh ngadak-ngadak siga leungit katutupan ku halimun mendung nu matak ngajadikeun bingung ku hiji jajaka anu katelah ngaran Muhtar. Hate sumpeg pararoek pikiran asa jadi teu eling sukma kumalayang rea kamelang sasambat kanu kawasa muntang tulung kayang agung salempang pinuh kaberat Gunung Cikuray ngajak paturay galunggung ngarasa bingung talaga bodas milu ngahlas milu baluas batin sedih ngerik ati anjog ka kontrak Cijapati. Awahing ku kadolan-dolan akhirna Muhtar los-los ka kontrak Cijapati tayalian neangan nu jadi adik estu lempang sakaparan-paran suku geus hese dilengkahkeun da puguh turun gunung unggah gunung nipir pasir mapai jungkrang muntang akar ngembing jangkar anu akhirna Muhtar diuk ngalungsar yang saya nahandapeun kiara nah nai taya tangan pangawasa kulit beteung mani lempet di sada kukurbukan pejit geus karasa perih da puguh meh sapoe sapeting can manggih dahar. Kamana atuh aingnya kudu miang ngajugjug ka lembur aing ditundung sumaba ka kota teu boga baraya. Nah atuh entin betega kanu jadi lanceuk hirup jadi nambahan sangsara padahal meong nu kamari deuk ngarontok aing puguh deui ngarekeb sakalian tibatan raga jadi ruksak teu aya gunana. Aduh nah nyeri-nyeri teuing atuh beteung teh lah ieu ceuk Muhtar bari leungeun duanana diteueulkeun nahankan nyeri pejit asa dipuril-puril ku kitu teh mah pantes deuk kituna teh kulantaran ti kamari can kararaban sangu saremeh-remeh acan sakadar ngadaharan bangsa bongborosan sakurnu aya di leuweung. Lamun seug aya jalma nu nyaksian dina kaayaan Muhtar harita ninggangkeun di jalamana anu geus ngarandapan hirup sangsara geus moal henteu kana teu tegana teh ningali warugana Muhtar anu sakitu buuk geus panjang beungeut pucet teu beda nu gering nangtung
pakaian darangsat jabageus kulehe suku meledog barareuh cimatana nyarak celakan pendek namah geus wae matak teu kuat ngadadarkeun papanjangan kuriak nyuat-nyuat ka jalma nu keur sangsara matak ngagerihan ati jalma nu keur sedih. Kayak kieu mah deka kota wae sugan manggih pagawean batan cicing di dieu mah kuriak paeh digalusur ku sasatoan ceuk gedentes hate Muhtar bari jung nangtung kitu ge memeh dek cengkat teh make jeung muntang heula kana tangkal kiara anu dipake ngiuhan ku manehna. Geus kitu mah leos wae Muhtar maksakeun maneh lempang deui ka lebak najan dampal suku geus ngarasa pareureus ge anu maksudna deuk ngajugjug ka kota sugan jeung sugan ceuk pikirna aya nu nitah kuli. Harita Muhtar nyingkahna ti eta tempat teh can sabaraha jauh masih keneh di kuliwekan Cejapati da puguh lempang teu bisa gancang estu tunda karayapna teh sanyana. Kira menang 200 meter reg Muhtar ngarandeg deui awak didongkokeun bari leungeunna duanana nyakal tuur tayohna ngarasa nyeri urut lelempangan anu sakitu jauhna. Geus kitu Muhtar cengkat bari panon nempo ka lebak katingali aya lembur suhunan imah mani parantul atuh plong wae batina asa ngemplong ngedak-ngedak jadi bunga. Tidinya mah Muhtar turun ka lebak anu maksudna deuk ngajugjug eta lembur ceuk pikirna sugan aya nu mikawelas deuk ngadon musapir cai awahing ku geus teu kuat nahan hanaang ti koro geus serak tuhureun. Alhamdulillah nuhun Gusti. Muhtar ngagarantos dumeh geus anjog ka eta lembur anu harita keneh ge gancang nyampeurkeun ka jalma-jalma anu keur ngariung di warung. Geus poho di kaera teu kungsi pamitan heula kanu boga warung ngan ge kuae Muhtar diuk dina bangku geus kitu nyebutkeun menta cai kanu boga warung. Cik ibu bade nada cai tehna sakedik wae. Muhtar mani ngageri nyaritana kitu teh bari ngasongkeun gelas kosong urut jalma-jalma nu ngaropi. Baku ieu mah jelema teh geus kangenahan teu kaop dibere sakali tuluy dedeyeun. Padahal awak jag-jag keneh mah matak naon kuli. Dasar geus adat ngeunah deui musafir. Cuk nu boga warung bari ngajewang gelas anu diasongkeun ku Muhtar dibarengan ku budi anu haseum nyangkana ka Muhtar teh jalma musafir. Ieu tong di dinya diukna bararaweun nu dek ngaropi hayo pindah. Nu boga warung rajin mere cai ge katambah wadahna ge diganti ku cangkir leutik anu geus eueuh cangkrekna dina pelebah bujurna miis. Sajabana tingasongkeun cai teh eta nu boga warung make jeung nitah nyingkah sagala nyebutkeun batur bisi baraweun. Najan batin nyeri ge ceuk paribasana asa digerihan ku hinis teu daek nembal kulantaran ngarumasakeun barang pentas sakitu ge pirang-pirang dibere. Teloba pikiran deui sanggeus Muhtar nampanan cangkir leutik anu desi ku cai ngan goloyoh wae diwukna pindah ka gigireun eta warung gog cingogo. Geus kitu leguk cai diinum nepi ka beakna. Kitu ge ngan tiba baseuh ti koro teu nepi ka seubeuh da puguh dibere cai enteh ngan setengah cangkir leutik. Bu, hatur nuhun. Omong Muhtar bari ngasongkeun cangkir kanu boga warung. Geus kaditu gara nyingkah isukan matong ka dieu wae jajaluk teh kanu sejen da loba keneh jug-jugeun. Teu kitu heug kuli atuh da jag-jag keneh. Guprak cangkir leutik urut Muhtar nginum teh dibalangkeun kana palupuh meuni kadenge ngaguprakna. Nah mani ngarekeun pisan kanu musafir. Abong kena syariat aing kieu ceuk Muhtar dina batina ngerasa ngerik ati disangka nu musafir kudu boga warung. Sok sanajan aya basa kitu kalawan eta nu boga warung ninitah nyingkah ge Muhtar teu waka-waka ngaleos anggur gog deui cingogo urut tadi bari nyerangkeun ka jalma-jalma nu aya di hareup warung anu beuki lila jalma-jalma teh asa beuki nambahan loba
ngagarimbung di hareupeun eta warung bari galecok ngawarangkong teu puguh dengekeunana sagala rupa hal diobrolkeun sapamanggihna. Atuh ku ayana jalma asa beuki ngagimbung teh jadi beuki nambahan loba nu ngaropi di eta warung teh da puguh kabeneran harita teh ninggang poe Sabtu. Jalma-jalma anu tas karuli merenang balayaran ratop kana dahareun bari jeung rame nu nyarita teh teu beda ti jog-jog. Muhtar dina waktu harita sajeroning cinutrung teh gawena sakadar olohok mata simeuteun teu puguh bandungeunana. Nya nu raweco nya nu keur ngaropi bari jeung lajag-lejeg anu bari cingogo jeung sabangsana sakarepna masing-masing jalma dina patempatan eta warung. Nya kitu deui pikeun jalma-jalma anu araya di dinya aya oge di antarana anu teu ngopi sakadar galecok ngawarangkong anu teu puguh uni, nu ngadongengkeun urusan main, anu ngadongengkeun urusan ngadu hayam, nu ngadongengkeun soal awewe jeung sabangsana rea-rea deui. Atuh sajabana ti eta teh aya oge anu ngobrolkeun matak ti kasirieun anu kadengena eta jalma ngadongengkeun tina urusan pasea jeung mitoha nepi ka galungan di sawah anu kasaksian harita ku Muhtar ngadongengna teh. Waktosna kabujeng see pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.